Jadi sekarang makan ya. Kan udah beres cukup mau. Kita baru ikan dari mana panjang gantian harus beres cukup sama kalau terasa nggak mau itu yang nggak mau harus cukup tidak ada lagi kalau cukup ya udah benar itu teh nggak lama tuh jauh-jauh terus ketika mana tidak air karena kalau tidak air karena nasibnya udah meninggal kami dengan apa biasa jadi asal kamu bawa ke dia gitu ini udah kertas kemana ini pas mana ini pas lain udah beres ya pasan ini sih kayak tadi udah beli segelik ini temenang siapa lah lain dari menang yang cukup temenangnya temenang itu kumpulkan kita jadi sisa di akhirat tuh ini mau dia ada menang itu tapi nak dia ada sama kata ketuanya jadi orang sanggup ke di akhirat itu ya udah dia ada sampai dia mau beresnya orang dia ada sampai itu tadinya aja ditutup dia ada sama itu boleh sampai ini pas lagi terus pas kemana keluarnya cabutnya 150 curu kan ada di mana gratis surat pindah di Bandung keluarga setengah tunai itu ada setengah Amerika dari
ngurus-urusnya tuh nah mungkin dipindahin ke sini yang kawin yang ngurusin di KUA ke Bandung dulu. Karena harus mencicing di Bandung ya. Ada segala di Bandung KTP lagi. Ada pikir ya bayar. Di kemarin tidak ke Bandung yang surat pindah tuh. Itu emang geus di Bandung. Di baheula. Di Parawan kena jadi pas kawin teh geus ka Bandung segala ke Bandung gitu. Ini bapak sekolah kadang SMP di sama budak yang nara pasal. Itu bersyukur. Terus mah bapak anggar mewek teh masih kumaha gitu. Orang kabudak karama tahan kumaha kendak. Hanya restoran nu penamatan tebalai. Da nyari mah cukup minum jeung eta pribadi budak mah teu nyaho urusan gitu. Ikut campur. Da hayang mah jodoh teh nepikeun ka pae nya. Kayak geus urang bertahanan teh kuat jodohna sampai dinya. Budak Allah pikeun gitu. Kira-kira. Neng buah sih. Neng eta ka Bandung inget jalanan Neng? Dari liur jalan oge. Jadi ka Bandung dari liur aya jalan oge. Da geus biasa mau lieur. Sahese. Biasa jalan 2 jam kurang seneng 2 jam ge. Jalan mana eta Neng? Kamu jalan. Hariwang atau sore-sore. Jalan ka jalan gede hariwang loba gede sama taronton tahu. Ini teman-teman tahu. Tambur sore teh atuh hariwang ya tadi seduhaan. Saya paling salat jam 3 di dieu. Ini baru hariwang. Kalau teh sekolah teh ku banjir hari itu. Acehnya juga tsunami. Nah, Gusti Allah. Iya Aceh Besar kan. Jeung anggur masjid tinggal katanya. Lain pihak Allah kasih support gitu dia nu harapok sih ya nama. Anu kada kalian gitu Allah bukan teman baheula ya tuh. Tapi mau ayar deui. Mana budak geus 40 poe macam dari bawah ada ieu. Boleh ini baru Tinggal ngopi mama saya itu dulu. jalan. Kalau biasana monok di ditu sasari dia gini.
ieu para daikeun monoton nih. Tuh kan abi. Heeh. Setiap kita teh naon Kan bohraban atau abi sabaraha poe sami teh mah. ada strategis tenan ieu mah mobil naon oge jalan. Kan biasa tentang abi. Setelah tentang abi mah baturan ieu cenah. Tidak boga salaki geus teu karagok geus. Emang mau sakit namanya bebas. Lamun teu ngamarana mah. Heeh. Ngamarana urang mah kan mau namu teh nya sekatan teh anu kan sok sekali cabak aya mah ngamena kan. Jadi orang ketujuh gitu nya. Komodo kadinya cenah kamari geus teh nu cenah. Teh ane ngahubungna teh anu teh cenah. Naon teh anu teh. Ada kejeng mau baturan limaan cenah bae terasa kedeung atuh. Ah saya mah cara pe cek. Sina urang teh jelema cicing. Heeh gitu. Enak boga kesibukan masing-masing. Mehna na tamuan ku orang-orang mehna cicingnya urang sekali cabak ge makan teh. Kumaha tahu baturan limaan urang itu jadi sekali basar jadi babu nih. Urang teh cenah teu diangkat. SMS kan terus nelpon teu diangkat urang teh cenah. Urang dari urang cenah. Ari pas kawin he nurul teu datang. Ari pas ieu mikir itu hal yang ada beneran. Ayeuna harus mah hoream kan gambar di harus ngaWA naon. Harus ngajawab saperluna we. Lah aku mah. Anu ngaten kabar basa-basi hayang kumaha meureun teh. Nya lain da eta teh basa-basi geus mau buat teman kesan bakal kitu. Ari harus mah hoream teh naon. Kan mamah teh dieu teh ngurus manehna nya. Ieu lah naon. Tapi pas waktuna pas mamah maot atuh da lain mamah ning si urang papagi. Siga tuh hayang teh kumaha jadinya bahasa nanya. Jauh datangnya nanti kita ayeuna gitu datang. Karena pakai mah. Terus lah. Waktu itu negara tenaga kumpul mah. Nanti cenah teteh cenah mau bawa teman ya sama ke sini. Kan tadinya teman teteh cenah mau tinggalnya di hotel, cenah ngomongna teh. Udah cenah kata teteh tadi, saudara teteh aku aja, cenah baik-baik ke orangnya. Yang gratis nya, yang gratis itu. Capek aing teh secekeng. Lain-lain sing ngomongkeun geus ieu lah jadikan baik. Lamun masak naon diteralik nu urang teh anu mah. Heeh, misalkan samihu teh mere atuh sapoeun gitu paribasana. Itu teh anu jadi hayang gratis teh segala naon. Kan mainan kan tera cabak-cabak pernah cicing ini ngamana urang mah kan namun katen batur sok ngaranya sok nembak wadahna geus gratis segala teh balikna teh hayang di bahanan yang kumaha ieu mah teh da biasa teh orang orang kan baheula cicing di mainan kan gawe beda deui ya lain cicing aja ngamana cek paribasana yang namanya saling menghormati we urang teh nya teu ieu itu salah masing-masing emang bisa begini itu yang boga salaki maka urang teh mal bisa ieu da urang nu salaki sagala nu salaki oh hijin salaki mah masih dulur sorangan ge mana teh dinya amar ketujuhnya dosa ini sama ari salaki abi mah teu naon sih ngan orang teu ngeunah teu puguh parwek ieu neng hujan deh musimna atuh da ibu kumpulkan ari nomor 2 teh awe lalaki nih awe bobok buka aja besosna leuwih murnya emang ngomong ngajur mah asep ngoro dengan maksudnya ku awe awe lalaki meureun leuwih nomor 2 na teh awe lalaki mak aya teh di Bandung ketemu aya sudah siaran teh batur kudu aya we burungna teh oh cuman sih araneh ngana siaran oh ieu mana mana urang mana
Ararana hari siarana. Ayo wes songko. Kamare mawahan. Mari je. Ararana siaran sih. Siga zaman baru. Kan mau mulai zaman baheula ieu. Atau di Bandung atuh kena kerimbat salon yang kare di kota. Menloba duit. Tapi urang mah da ngana kieu. Amun teu boga duit banyak kita teh cici. Sir kerapan tari. Apa? Terserah ada maunya apa. Sepatu mana yang kita suka ini? Hujannya pakai sepatu buat besok. Sepatu di bagasi, sandal pakai. Oke. Hujan ya? Ada hujan deh. Kalau kak ini gitu. Ada? Supaya hujan mahal riba. Ada iya dong kali ini hujan kok. Hujan teh angin kan. Ah, itu dari tadi ada balong nanya dia. Cocok celak. Terus pada ini. Oh, ini nggak dipakai gitu enak gimana ya Allah. Kayaknya hirup kolot maut. Yang di Pakuran orang teh hirup tenangan maut. Itu timulat segede kieu sok bisa ngecek di sana langsung ngecek. Hirup tenangan maut yang di Pakuran sok. Tenangan ada donghar Teman-teman. Udah kekuasaan nuan budak aja jodoh nuan budak gede. Orang nuan umur. Ibu hari si mengaku udah berangkat belumnya? Kenapa ini? Nah ditelepon ha. Kayak ini orang bahagia. Wis. Jadi mah ieu pake heula. Naon teh? Kita jas hujan hiji yang mun anu jadi mah eta pake. Apa? Dekat Ade di mana? Lihat di tempat ade, kalau nggak ada tempat ade, tempat kakak dengan di tempat dikit hungkul jaket. Iya, jaket eta yang hitam di tempat si kakak itu salah mah. Betul kayak. Kulit ngedus sare berak sare yang letih bodas saya mah. Hujan Tuh hujan neng. Are Pak. Ini hujan Pak angkat ke heula nu keur. Halang aku daun-daun. Eta mah ulah pola rijikeun. Tutupkeun heula di dinya. Paling nuping sana Bu. Iya biarin. Ambil jas hujan kayak kemana? Padahal mah anu alus atuh injung sakali mah semangga. Diangkat sama pemakan kamu karena Nyimpang ulah kagak pasang. Iya pas kalau hujan. Cepat heula mah Jauh atuh. daripada hujan anak kita
hujan. Kerudung ade yang hitam di mana? Dilipatin gue ibu di Excel. Di lemari. Iya, di lemari ade. Dah geus garude gitu ku indung maningannya masih kene ini nanyakeun di mana padahal mau dipikir gitu sekarang lawan udah tuh. Dan bre can kawin mah ku indung. Ini capek-capek ini ke budak itu. Iya, nanti kayaknya sekalian bermandi ya. Sini tinggal nantikan bulan. Tinggal nantikan bulan itu suara hela bulan mana. Seneng. Ngalakin guys. Nyedak. Misalnya kalian gitu. Maksudnya guys, maksudnya sana hayang guys di lebaran lain hayang tahun ayeuna we bener maksudnya. Hayang tahun ayeuna yang ngerasa salam. Kita nyoba lah nulis mah dari pertemuan biasanya ini. Jadi waktu nama ayah beresnya. Kalau kita musyawarah heula tinggal bulan naon. Jadi tenang ini dia. Ada bisa kan motor? Insyaallah ini kan di Bandung sekali mau motor mana. Masih pagi kali. Ngomong di dia mah boleh temenang atau menang mau motor nih. Halus suruh teh menang mau motor dia. Jangan lupa marawa kabeh. Mau nang ya? Sama-sama kan ku pare di minta menang kan. Pas dia temenang gitu dah. Kayaknya kalau teh menang gitu kan kayak dalam motor si ATT deg-degan nih motornya hari uang dan mun enak pasti iluna atuh naon teh dolin alus budak segala diuwi ku barang ku dieu naon teh untuk budak teh ajaran budak teh ka mana heula emang motor anu suksina teh amit-amit ieu cilaka sakola teh kan loba dengan dia rente tilu dari cara itu berbahasa kalau mau jadi cilaka mah ibu saya tak pikiran ke mana mencan balik saudannya mencan balik di jam 3 udah balik kalau jam 3 di mana sak kabayangkeun teh ka mana kecomplak kacampi mencan balik jam 3 sepikiran teh geus ka mana bari di pabrik teh geus kadenge balik ka imah balik kenal aku kira urang mah kana emang teh tinggal keluar deui. Hiji mah harus lapor. Kada beda sarua boga anak awewe teh kana mabok sarua lalaki ge sieun deukeutan kana jenah naon lain kana tawuran kana kitu meureun kana awewe meureun hana gitu hasilin gitu. Tapi kan akhirat lalaki ge sarua kan siksa akhiratna berat sarua. Encan urangna kan ditung-tut. Akhirat teh urang dituntutanna teh gede nu bapak teh lalawara. Iya. Kalau nanti kurang karena kepikir tak enak, berkolot gitu benar. Kalau nanti kurang kita nanti udah lama itu kolot mawon. Kurang sieun kalau teh gadunya ulang pugungan nyahan bener. Nyari orang itu iya teh. Tak mau boga anak kamu ngarasakeun mah. Karasa ku urang kalau teu paengan kalau cikeng. Itu tong aya orang keur gadis karasa ku urang. Kamu dari si gadisna teh boga budak nya. Apa mau bisa ngarasakeun nya? Hate ibu teh kumaha gitu. Ada seorang ibu. Kita ngalaman ngebarengkeun budak mah boga rasa iba ka indung teh. Urang keur ngobatan ngajuru teh ieu teh indung kan. Mama hampura ada keur ngajuru keur dek kanalkeun sirah. Ingat ka indung hampura. Bro, ya minta hampura ka indung. Harusnya. Nonton deh. No, natur kene. Iya, natur wae penting buk jadi teh huis. Terus ini ngeulah naon misalnya teh.
Itu namanya di Mitra pasang baru hujan. Siaran dia. Masa? Hah? Nah, udah kemana sih? Taruhin ke sana. Oh. Ini beres, kami kita hanggaran tadinya kita hujan. Alhamdulillah orang kita.